Bercerita Bill. Assalamualaikum. Hai semua. Welcome back to Bercerita Bill. Bagi yang baru klik video ini, salam kenal. Aku Osi. Kali ini kita akan simak lagi cerita anak berbahasa Sunda. Judulnya Lahirna Nyi Pohaci, yang berasal dari cerita rakyat Jawa Barat. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya ya teman-teman. Let's get started. Lahirna Nyi Pohaci. Ilustrator Felicia Nadia. Cerita rakyat Jawa Barat. Terjemahan Sunda Teddy Matadin. Dikutip dari Let's Read di Asia Foundation. Naga anta sedih lantaran teu bisa milu ngadeukeut karaton. Minangka gantina, inyana rek ngahaturkeun tilu endog anu kacida endahna ka Batara Guru. Anyakal anu dua murag, tapi aheng dina endog nu salamet lahir budak awewe nu kacida geulisna. Batara Guru pamimpin para dewa ngadeukeun karaton, dibantuan ku sakumna dewa jeung dewi, iwal naga anta. Wakil Batara Guru nyaeta Batara Narada kalintang benduna ka naga anta. Naga anta sedih pisan. Tina socana nyurucut tilu kecalak cimata nu tuluy robah jadi endog nu herang ngagencelang. Barang kanyahoan tuluy Barata Narada miwarang naga anta sangkan masrahkeun eta endog ka Batara Guru. Anjakal basa naga anta hiber mawa tilu endog teh, nu dua mah murag kadunya. Naga anta henteu kaburu mulungan endog nu murag, sabab kudu buru-buru ngadeuheus ka Batara Guru. Ku Batara Guru, eta endog nu ngan kari hiji deui teh ditampa sarta tuluy marentahkeun sangkan disileungleuman ku naga anta. Kacida matak helokna, tina jero endog teh bijil budak awewe geulis. Batara Guru eta budak teh dingaranan Nyi Pohaci. Sanggeus dewasa, Nyi Pohaci jadi dewi nu henteu ngan ukur geulis, tapi alus budi basana tur kayungyun paripolahna. Nyi Pohaci cicing di kahyangan jeung Batara Guru. Basa Nyi Pohaci maot, jasadna diturunkeun ka dunya. Kahadean jeung kamulyaan nu aya dina jero jasadna ngajirim jadi pare jeung bebetian nu didahar ku masarakat Sunda tepi ka ayeuna. Malahan sanggeus maot ge Nyi Pohaci mah mere keneh mangpaatkeun balarea. Itu dia cerita lahirna Nyi Pohaci. Teman-teman, ada yang tahu tentang Nyi Pohaci sebelumnya? Konon katanya Padi itu jelmaan Nyi Pohaci, teman-teman. Mungkin di daerah lain ada legenda yang serupa juga ya. Cerita juga yuk di kolom komentar. Sekian cerita aku kali ini. Jangan lupa stay tune terus di channel aku. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.